Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring pun akang boy sapagodos dina dongeng Sunda anu insyaallah raos. Kumaha dararamang badaya mitra sadayana, mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kumaha ieu baraya? Oh, nya sok atuh bantosan di komen sareng di like gitunya. Sarang di subscribe na ieu dongeng Sunda Kang Oboy sejak pangrojong na we ieu bati barayanya mohon ayo nging dilami-lami pokona kumaha ieu kajantenan dina bagian kaopat dina judul pahlawan ti Batu Kalakah teh. Yuk cuang saksikeun cuang tonton sasarengan rung gaskeun. Teka caturkeun lamina Jaka jeung Nyi Arum papisah di humana Mang Kosim. Jaka nuluykeun lalampahanana muru ka markas pajuang nu aya di leuweung Wiranom. Ari Nyi Arum mulang deui ka imahna anu teu jauh ti humana Mang Kosim. Katingali pisan baraya Nyi Arum katut Jaka ngarasa berat nalika papisah jeung jadi bebene pamepes hatena. Tibeh pasir anu rada anggang. Nyi Arum ngagupai ka Jaka nyaan kacida beratna Nyi Arum kudu paanggang jeung Jaka nu jadi kakasihna. Jaka ngarandeg nyileu ka tukang melong ka Nyi Arum anu keur ngagupai ka manehna. Jaka nuluykeun lengkahna anu kiwari silep ka halangan ku Rema. Ngakocapkeun di markas Walanda kiwari Kapten Pandemor keur ujag ajig dina emper. Sakapeung mah sok melak cangkeng di selangan ku ngusap janggotna anu semu koneng. Sabab kiwari lian tinungguan si burak Kapten Pandemor teh keur meunang surat teguran ti Jenderal ti Batavia. Lantaran geus 2 minggu distrik Batu Kalakah baki nyusut dina ngirim kopina. Teka catur lilana bibiti panon poe surup kaganti ku poekna peuting. Awur jeung soragaang ting arengang. Markas Walanda teh kadatangan si burak sabalad-balad ngan hanjakal ki Demang teu kabawa sabab aya nu melaan katlahna si Jaka. Anu aya mah kalah tatu anu semu geuneuk dina sakujur awakna. Boh si burak atawa pasukan Walanda anu milu ngawal ka imahna ki Demang. Ari tuan kapiten mah gerludag lejek dina teras leungeun kencana bari nyapit udud. Tuluy tuan kapiten ngalieu kabeh katuhu anu belasna ka gerbang markas katingali rentag-rentag si burak jeung pasukan Walanda. Tuluy leumpangna ingkrud-ingkrudan sabab kabandang ku pangawasana Jaka. Pok tuan kapiten tumanya ka si burak anu mimiti datang. Bagaimana itu si Demang? Burak, apakah bisa kabawa ka dieu Gitu cek tuan kapiten panona melong ka si burak. Punten tuan, si Demang tidak kabawa ka dieu lantaran tadi teh basa kuring nodongkeun pistol. Aya ujug-ujug ada yang nembrag nemu alah jadi palelo kieu kuring anu temahna kami teh gagal membawa itu si Demang. Gitu walona si burak bari kajentrekeun kaayaan tadi nalika di imahna ki Demang. Beungeut kapiten ngadak-ngadak beureum lir beusi atah beuleum. Pok tuan kapiten tumanya di barangan amek ka si burak. What? Oblivion withdraw urgent plan to the warbsman? Si burak ngolohok ngemangkadu ngadenge tuan kapiten ngobrolna make bahasa Walanda.
Si burak Noel kabaturana, si burak Noel kabaturana, anu pas pisan gigireun. Si burak Noel kabaturana, anu pas pisan gigireun kabeneran, eta babaturan anu katalah nasi komet, geus lila jadi pasukan Walanda malah mah geus milu jeung tuan kapiten nalika mimitian melak cengkeh di Maluku. Cik met, naon artina omongan tuan kapiten teh euy? Kitu ceuk si burak bari Noel kasih komet. Ciraing mah eta teh artina gawe maneh teh alus kapake ku tuan kapiten. Jeung si aing teh titah mencetan tuan kapiten. Cik buru tuh gula pencetan. Kitu cek si komet ngajentrekeun omongan tuan kapiten. Atuh si burak kadeketan tuan kapiten anu kiwari keur ambek namu kapusing. Segleungeun si burak anu beh kenca nyekel pisan kana tak-takna tuan kapiten. Bareng ti kitu tuan kapiten Malik nyang hareup ka si burak. Atuh anu temana si burak digaplok satakar kebak ku tuan kapiten. Gaplok pas pisan kana pipina si burak. Gaplok ngepas pisan tenggelan tuan kapiten kana pipi anu beh katuhu. Si burak ngagoak, aduh, alah, si burak ngagoak bari awakna jongjolong. Si burak ngagoak awakna bari jojolong-jongan ka tukang. Si burak ngagoak awakna bari jongjolong. Si burak ngagoak awakna bari jojolong-jongan ka tukang. Damseng, dasar kopla kamu orang ye. Sudah kamu gagal membawa itu si Demang. Kacurug-curug kamunya kelebau saya dasar pribumi tidak tahu diri. Kitu cek tuan kapiten bari nunjuk-nunjuk ka si burak. Maafkan saya tuan, saya tidak maksud membuat tuan kapiten marah. Abi janji bakal mawa itu si Demang ke depan tuan kapiten. Gitu cek si burak bari haharagungan menta hampura kanu jadi dunungana. Ya sudah kamu gerak istirahat. Besok kamu orang milu dengan saya rapat itu membahas perkembangan ini distrik Batu Kelaka ya. Iya mangga tuan kapiten. Si burak ngaleos tinggalkeun tuan kapiten mulu ka barak anu tepati jauh tidinya. Kakocapkeun peuting di leuweung Wiranom. Peuting ieu Jang Asmad jeung si Kalong bagian jadwal jaga duanana keur haget ngobrol tapi tetap waspada. Jang Asmad geur si Duru nyang hareupan durukan bari mulak malik belum sampe anu sakedeung deui asa. Ari si Kalong diuk dina salu bari ngusapan bedilna. Pok si Kalong teu manya ka Jang Asmad ngeunaan jaka. Jang, geus aya kabar acan ngeunaan si jaka teh euy. Kitu ceuk si Kalong. Ya tah acan karuge euy. Moga-moga we misina berhasil. Hari kitu misi naon Jang? Kapan kapapancenan ku tuan agan letnan pikeun nalung ti kaayaan lembur Batu Kalakah. Bareng ti kitu si Kalong nempo cahaya anu kokolebatan pok Noel ka Asmad anu keur haget melem sampe. Jang. Naon atuh si laing teh? Tuh Jang,
tempo jang aya cahaya nu kokolebatan jang. Curugna si Kalong nunjuk ka tangkal ras badag. Asmad oge langsung nempel kana eta cahaya anu keur kokolebatan. Jang si Kalong noel deui ka Asmad. Naon atuh si laing teh? Tuh jang, tempo aya cahaya nu kokolebatan jang. Curugna si Kalong nunjuk ka tangkal ras badag. Asmad oge langsung nempo kana eta cahaya anu keur kokolebatan ti tangkal ka tangkal. Kalong pok ngomong deui, cahaya naon jang? Aduh kateuing atuh euleuh Baraya Mitra waktos parantos seepnya. Hapunten tina sadaya kalapatan sareng kaluputan tangtosnya diajar ngadongeng teh sokal saledot itunya osoka soledat letah gitu ya. Hapunten bilih acan mernah gitunya dina seni ngadongeng ieu nada hapunten awe ieu mah ti Baraya uhun. Sareng pangrojong ti Baraya nging hilap di komen di like sareng di subscribe channel Dongeng Sunda Akang Oboy pokona mahnya. Sakitu wae nu kapihatur hapunten bilih kalapatan sareng kaluputan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.